nu karasan pisana mah ku dewek jelema leutik ekonomi awut-awutan da dewek karasa pisan ripuhna permasalahan hidup makin rumit imah asa beuki sempit pamajikan ririwit mitoha pedit nu leutik anak teh kajepit mata bintit perut buncit amit-amit candi imah loba beurit hutang melilit hutang teh gali lobang tutup lobang kaitu ka dieu malahan kabang emok ke kungsi aing Bang Emok apa teh saya berjanji nu eta Pancasila gitu dengan saminggu sakali geuningan make masker ieu teh deuleuy ieu teh mematuhi prokocot kesehatan.